urang neangan guru sejati hese teh lantaran eueuh hiji jelema hiji kiai anu kadeleuna anti dunia eueuh nu mah teh hese urang ndek ngaguru nu sejati teh torikoh lah hese ngan ngaranna doang kiai anu bertorikoh jangan teu pernah kekepret tina dunia nu mah teh atuh dek hese ngaguruna urang kajen kumaha ge. Pan ari dongeng ahli toriko mah geus anti jasa karena dunia teh anti jasa, anti teh lain anti lalagan anti jasa. Pan kuari mah guru toriko teh bahkan anu asup toriko teh dibeat kudu mere 100 gram. Minimal sapi 5 lah cakna teh. Manya torekat sih hubunganna jeung dunia. Baheula makan torekat lain kos kitu, aya jelema dek torekat dek. Lain guru torekat tangan saja ya nah, balik deui kula geus jangan tebe kula mah hayang ka dieu bae sasa nu nuduhkeun jai teu torekat henteu kula mah nu nuduhkeun ge deuk torekat mah deuk ka kiai bae teu bisa aing mah teu kagurukeun ka model sia jangan saja. Kuari balai ditambah Pan. Siapa yang mau belajar ruhani ini dengan saya? Nih KTP-nya ti. Haji Supendi ahli ruhani. Behey, budak. Geus lamun aya ahli torekat kos kitu maning diasupkeun ka sumur cor. Sumur pareun cor lain ahli torekat kos. Tilok aya anu bebeja, torekat mah urusan batin. Nah, gabeladieuna keukeuh. Saga-saga diterima lamun maneh dek norekat ayo es bere ijazah teu meunang kaluar ti dinya norekat makan kudu babarengan jeung guru ieu mah norekat sih aja leng emang nah hikmat teu mah guru hikmat sama kos gitu mah saenggeus tadi ijazahan leng bal naik atuh ngabudah tinggal ngabudah lain kitu tuh torekat mah. Yes. Jadi kudu ngahiji jeung guru kadeleuan ku guru sebab teu kadeleuan mah panjana teh atuh ngeunaheun wae teu kadeleuan mah guru la ilaha illallah ke bari ngenteng la ilaha illallah bari aya cau la ilaha illallah hayu kumaha naik nanyana we teu kadeleuan ku guru nah ai kadeleuan ku guru bapan kajeul salah teh budak zikir teh omongan salah teh budak kos kitu teh napasna salah tah kan ya hoan yo atuh lain hikmat torekat mah lain zikir tapi adab kuari mah kan perkumpulan kos karar itu dina geusna ge jumbung lah basa guru norekat si kos kitu urang nih mesti ganyawan salahna tolol teh coba pugukeun ka nyahoan salahna norekat mah beh ditampilingan ku guru ieu mah embung ban ditampiling teh embung ditampiling embung dipentang embung dijorogeun embung atuh geus ya kitu nolonong sorangan di norekat bapu kos itu harares yes cicing jadi dia norekat nyana salila norekat teh neuleukeun murid-muridna karuru mah kurang dahar kuari mah panorekat teh lalintuh lain tuh kuari minta tadi namanya norekat mangan ge 60 kilo barang norekat 80 jadi kos karari norekat ada tuh kos kiai we kerja di santri mah hebat apik ya sebarang jadi kiai kuari jadi proposal tolol udah coba di keur di pondokna mah apik biasa teh budak teh daharna ge cemi mah tuh tilu huap ya tilu make tilu ramo kan lain tilu huap tapi lamun dihitung 90 huap mah hei keur di pondok da apik barang jadi kiai kuari jadi gila lagu anana kan eta oper karena kos kitu lain tambah apik tambah hebat tah nyana ngalamun bae kieu si murid torekat nu anyar je cek jana teh ieu murid-murid na bangun karurang dahar nyokot nyana ka imahna dareun inumeun ke disuguhkeun atuh ngaranna ge jelema ieu aya nu icip-icip aya nu henteu
menang dan sabinggu nyokot deui nyana ka ieu mah bahkan dibagi duit ke diterima guru emang teu nyahoeun guru tarekat teh nyahoeun karak dipanggil kadareza sia sebenarnya ieu teh deuk ka Allah apa deuk ka sangu sih deuk ka Allah apa deuk ka kendaraan sim sebenarnya sia satungtung di jero hate sia aya salian Allah moal bisa sia hirup tenang mantep ibadah ka Gusti Allah tah jelema ieu ya jelema nu anyar norekat teh tah norekat dipanggil ku guru kades ya kade ya sia kudu datang ka imah kipulan datang ka dinya bejakeun aya amanat kitu ti Abah Haji ya ayo datang nya sesuai jeung aturan barang datang assalamualaikum waalaikumsalam ye cenah amanat ti kiai aya naon oh iya ketuguan tuguan dibungkus bikin ka ditu ka kiai dideuleuh heula ku nyana barang dideuleuh masyaallah berlian datang ka imah kiai ieu kiai nah ieu tanyakeun geura di pasar sabaraha duit tah berlian ieu tapi udah dijual ku sia hah aya ka ditu tanyakeun di pasar sabaraha duit ieu barang dideuleuh ku tukang emas ku tukang berlian waduh atuh ieu mah hese cek jana ieu nyaritakeun hargana kos kieu mah hese moal jasa geus moal ka beuli miliaran nyana kitu bebeja ka guruna waduh mama ieu mah geus lain urusan jualeut jadi mah miliaran kos kieu mah hijina ge komo 3 tenden di dinya tadi di handap teh ieu palu ieu palu ajurkeun ku sia ajurkeun remukeun nyana endap-endapan kitu sia deuk ka Allah tita ngaremukeun eta ge lain nu sia nu aing mani heseun jasa tolol sia ku manusia cacak-cacak anu aing titah diajurkeun ku sia endap-endapan keneh bae berarti sia henteu nyaan deuk ka Allahna ku manusia aya ajurkeun kujana di kieu-kieu bae teh hiji bayatu nya mamanya nu dua mau tolol sia masih kene hitung-hitungan keneh bae ayo ajurkeun diajurkeun nya dado bari peureum-peureum ge bau iya aya meureundan 100 miliar manu hiji lamun 3 berarti 300 miliar ieu kieu kitu kira-kira amat ya jangan deuk ngahantem gitu hai tolol si hate sia goblok sia kaing kayawan ku guru sakitu ge nu aing eta sia tah diajurkeun we si heseun keneh ajurkeun geus lillahi taala aduh korban onam cenah kiai ieu papan mutiara ajurkeun ceger lain teu bisa aing ngajamu santri aing lain teu bisa aing ngaya-ngayakeun sagala rupa ta ieu berlian teh berlian ngan sakadar dititah dicokot di laci di murid aing eta teh jahoeun nyana amanat tah cokot padahal mah nyiptakeun aing tah babari jasa mun hayang dunia tapi satungtung hate sia resep kana dunia sia moal bisa ka Allah Subhanahu wa taala tah tita ngajurkeun bae ge pan sia mah teu boga pikiran tah bau dagang karung mah ieu teu leuleut hese jasa pan ieu mah tinggal ngajual doang deuk iraha ka Allah na sia tinggal sajengkal deui ka kuburan masih kana mikiran dunia kana bae goblok sia huis bae geus kacembut-jembut sia masih kana urusan dunia kana mah berat deuk Allah kos kitu mah kuari urang neangan guru sejati hese teh lantaran eueuh hiji jelema hiji kiai anu kadeleuna anti dunia eueuh nu mah teh hese urang deuk ngaguru nu sejati teh torikoh lah